Si Rawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ari cek mama ulah wani teuing nyai. Komo ieu kangaranan nyusul jelema saperti si topeng mayit anu geus karuhan sakitu kejemjeng telenges tina kanana. Geus loba anu jadi korban kagarangan anak nyai. Nu mata ulah hareup teuing nyai, lebar temen ari kudu nepikeun ka jadi korban si topeng mayit mah nyai. Salakina milu ngarojong kana carita anu jadi pamajikanana. Bener nyai, bener. Cek bapa ulah dibarengan ku nekad. Pikirkeun heula anu asa. Sabab nurutkeun beja anu kata di maku bapa. Geus loba jago-jago silat anu nyobaan hayang nyangkalak si topeng mayit. Tapi apanan kalakah cari laka. Cari laka kabehanana oge. Eta be tuang rama Mbah Garabag maksudnya. Ada lain jalma samane ya cek bapak mahnya. Laras pak, pun bapak pupuh paguron tajimani kawilang jago kolot. Tapi si topeng mayit mampu ngarubuhkeun pun bapak. Malah dugikeun ka hanteuna. Tapi abdi moal make kudusian ku si topeng mayit pak. Sabab abdi boga kayakinan napak dina jalan anu bener eta kakuatan keur diri abdi. Bapak oge ngarti ari lebah dinya namanya. Tapi nya kitu. Dina nying harapan jalma seperti si topeng mayit teu ukur cukup ku wani wungkul cek bapak oge. Sabab si topeng mayit ilmuna memang luar biasa. Kudu nate ari cek bapak mah ulah ku saurang, ulah ku saurang nya. Jago-jago silat teh kudu ngahijikeun diri pikeun ngabasmi atawa nyangkalak si topeng mayit. Nu jadi bahan caritaan teh jadi si topeng mayit dina waktu harita. Kitu teh mah teu matak aneh. Sabab di eta pilemburan si topeng mayit geus jadi bahan caritaan. Wanci beuki peuting. Akhirna mah harita ayu manganti asup ka jero kamarna anu geus meunang merenahkeun pribumi
Kitu deui pribumi arasup ka jero kamarna. Kakara oge ayu manganti rek peureum sare. Ngadadak kaseuketan pangdengena bisa nangkep ayana lengkah-lengkah suku anu meh henteu nimbulkeun sora anu ngandung harti jelema anu lempang teh lain jalma sambarangan. Ayu manganti masih keneh tetep ngagoler bari musirkeun perhatianana sarta musirkeun pangdengena anu lempang di luar beuki ngadeukeutan ka lebah kamar anu dipake sare ku Ayu manganti. Waktu Ayu manganti ngareret ka lebah jandela kamar, kaget anu lain di kieu sabab jandela kamar teh jadi ngegeblang muka. Memeh Ayu manganti leungit kakagetna. Aya pesok-pesok laleutik anu ting belesat asup ka jero kamar ngarah ka lebah Ayu manganti ngaliwatan jalan jandela anu muka teh. Pesok anu laleutik teh harita ting belesat ditewakan ku Ayu manganti. Gerakan Ayu manganti kawilang cepet anu saterusna Ayu manganti ngabalikeun eta pesok laleutik teh kaluar ngaliwatan jandela deui. Bari jeung ngebalikeun pesok laleutik teh, jirim Ayu manganti oge ngajorelat luncat kaluar ti jero kamarna ngaliwatan jalan jandela. Colap, cileung, jale gede. Ayu manganti pancuh dina tangtungan di luar, teu jauh ti tempatna Ayu manganti ngajanteng hiji jirim jalma anu tetela taya lian ti sancadawuk geuningan. Hebat Ayu. Daun-taun tetepung ayeuna geus jadi wanoja anu sakieu gelisna. Teu sangka urang ditepungkeun deui di ieu patempatan dina waktu ayeuna. Apal keneh ka Akang gelis? Apal keneh ka Akang? Sancadawuk teh geuningan, sancadawuk teh anu memang kuduna oge jadi salaki Ayu manganti. Tetela sancadawuk masih keneh apaleun henteu panglingeun ka Ayu manganti. Anjeun tetela geuningan masih keneh apal ka kuring sancadawuk. Sanajan kuring oge moal poho kangaran anjeun jalma-jalma jahat. Ayeuna naon? Maksud Andika anu sabenerna sancadawuk? Maksud sabenerna, waktu Ayu masih keneh rumaja. Masih keneh rumaja. Saacana dibawa ku Nyai Windu Apsari, Akang anu leuwih teu heula mawa, sarta Akang apan anu geus janji bakal jadi salaki Ayu manganti anu ayeuna geus jadi wanoja geulis. Ayu manganti beuki ambek jeung sebel ningali sikep jeung ngadenge caritaan anu saperti kitu ti sancadawuk. Sancadawuk, Andika ulah ngomong sembarangan sia. Jagat asungu teh lamun teu hayang dibebekeun. Si Ayu manganti moal make jeung kudu sieun, moal kudu sieun kumaneh sancadawuk. Hebat. Ayeuna Ayu memang geus dewasa. Lain bae geulis rupa, tapi oge ayeuna geus nyangking ilmu silat anu hebat. Tapi kangaranan nying hareupan Akang bisa lakieun anu geulis elmu Ayu moal aya hartina. Anu mata mending keneh milu ayeuna mah supaya urang bisa ngawujudkeun kahayang nyeta urang hirup babarengan jadi salaki jeung pamajikan. Kumaha? Satuju Ayu, satuju. Ayu manganti beuki ambek ku sikep jeung caritaan sancadawuk anu geus teu make deui tata krama. Jelas
Carita anak mangrupa panghinaan pikeun dirina. Sanca Dawuk, Andika mun kieu mah ngahaja neangan kaributan deuleu. Taya bayana, Andika memang jalma jahat anu kudu ditindak. Geus teu kudu loba dicaritain mah Sanca Dawuk. Urang buktikeun kemampuan masing-masing anu dipimana ku urang. Sor Sanca Dawuk. Ayu manganti, ayu nangdang ka Akang. Hebat, bener-bener hebat, bener-bener luar biasa jeung wanian. Tapi teu nanaon, Akang sorangan jadi panasaran hayang ngabuktikeun nepikeun ka mana ayeuna, kahebatan ilmu silat ayu manganti anu geulis calon pamajikan Akang. Ayu manganti geus teu hayang panjang lebar deui cumarita. Langsung harita ngawangun pasangan kitu nate bari jeung dibarengan kawaspadaan sabab Sanca Dawuk lain jago kamari sore. Ajen pangartina teu bisa dianggap enteng. Sedengkeun Sanca Dawuk jadi inget deui kana waktu anu katukang mangsa dirina geus nganjam hirup bisa ngahiji mihukum ayu manganti dijadikeun pamajikanana. Urungah elenge jeung beuki gumasep kaayaanana kadenge nyarita deui ditujukeun ka ayu manganti. Ayu, ayeuna ayu teh ngajakan tarung ka Akang. Hayang nguji kana pangarti meureunannya ka diri Akang. Hade, ku Akang bakal diturutkeun, geulis ayu manganti calon pamajikan Akang. Hade, Akang bakal nurut. Sanca Dawuk, leuwih hade Andika ini tinggalkeun ieu petempatan. Lamun keke tetep aya di dieu ulah sambatkan ieu aya kuring bakal ngalakukeun tindakan moal setengah-setengah Sanca Dawuk. Init Andika Sanca Dawuk, init. Ngusir ye ka Akang, ngusir ye, ngusir. Ngusir anu geulis teh ka Akang. Tega, ulah kitu ari kapiselakieun mah ayu, ulah kitu. Engke mun urang geus ngahiji, mun teu ngahenen geura ayu manganti. Anu ngeukehan Akang entong ninggalkeun. Tangtu ayu manganti bakal ngeukehan Akang ulah init ninggalkeun. Geura ayeuna yuk, urang cobaan. Silih kekepannya, urang cobaan silih kekepan ayeuna geura yuk. Ayu manganti akhirna teu bisa nahan deui bedahna amarah. Akhirna ayu manganti anu ngagerok miheulaan muka panarajangna. Kurang ajar sia, tanah yeeup ya. Ayu manganti puguh ahli waris Nyai Windu Apsari anu tangtu be ilmu silatna teu bisa dianggap enteng. Sanca Dawuk oge kawilang kaget sabab manehna teu nyangka upama ayu manganti dina waktu ayeuna boga kemampuan ilmu silat anu saperti kitu. Tapi kakaget Sanca Dawuk teu lila. Manehna oge geus nyangking ilmu jeung kakuatan ti Ki Buyut Ireng tutas dirina numpi diri mang taun-taun. Ayeuna nying hareupan panarajang ayu manganti Sanca Dawuk teu bisa nganggap enteng jeung setengah-setengah dina ngimbanganana. Manehna ngagunakeun ilmu Sanca Brajana. Tarung anu lumangsung kawilang hebat jeung mata clear lamun kabeneran aya jago anu bisa ngebandungan mah. Sabab masing-masing metakeun jurus-jurus ampuh jeung kacepetan gerak dina tataran ilmu silat anu geus luhur ajena. Tata gerak anu dilakukeun ku Sanca Dawuk teu beda ti Ki Buyut Ireng anu keur narajang ngagunakeun ilmu Sanca Braja. Sedengkeun ayu manganti teu beda ti Nyai Windu Apsari anu keur tandang ijen jajaten. Ayu manganti ngarasakeun angin samberan panarajang lawan anu nebak kana kulit anggota badana. Ilmu silat Sanca Dawuk memang ngutamakeun gerak-gerak tipuna anu ampuh. Tapi ayu manganti usaha sakuat tenaga ngimbangan panarajang lawan.
manehna embung lamun nepikeun ka kudu eleh jajaten ku anu jadi lawan. Dina hal kecepetan gerak Ayu Manganti memang cukup imbang jeung anu jadi lawan. Tapi mangsa bantro kakuatan tanaga lapisan, Ayu Manganti kudu ngaku kana keunggulan lawan. Sabab Ayu Manganti anu ngadalideg mundur ka tukang kadorong ku kekuatan lawan. Dah, keduk, des. Cari. Ayu Manganti masih keneh untung bisa ngajaga kasaimbangan badana. Gancang harita mancukeun deui tangtunganana bari ngatur napasna. Cek akang oge kumaha Ayu gelis kumaha. Sanajan sakumaha kuat jeung hebatna moal mampu ngukulan ilmu akang. Sabab di mana-mana oge nu ngaran pamajikan mah aya di sahanapeun nu jadi salaki. Sing percaya Ayu gelis sing percaya. Ulah nyarita ka mana karep si Andika Sancadawuk. Tadahnya hap ya. Cerat jelem. Harita Ayu Manganti maju deui narajang ka Sancadawuk. Panarajangna leuwih hebat batan tadi. Tapi nya kitu. Dina satiap bantro kakuatan tetep Ayu Manganti kadorong mundur ku kakuatan tanaga lapisan nu jadi lawan. Ningali kana kanyataan anu saperti kitu, akhirna Ayu Manganti nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Pikeun Ayu Manganti leuwih hade manehna ngadu jiwa jeung Sancadawuk jeung tibatan kudu sarah diri kanu jadi lawan. Akhirna Ayu Manganti pancuh dina tangtunganana bari museurkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna pikeun mungkas lumakuna eta tarung. Keur Ayu Manganti sanajan nepikeun ka ajal taya bayana jeung tibatan kudu ngalaman serah bongkokan sarta dihina ku Sancadawuk. Ningali sikep Ayu Manganti saperti kitu, Sancadawuk geus bisa ngarti Ayu Manganti bakal ngagunakeun jurus pamungkasna. Rek nyaan wae ieu teh hayang mungkas lubakuna ieu tarung Ayu Manganti. Rek ngagunakeun jurus pamungkas ieu teh. Teu nanaon. Lamun memang Ayu Manganti anu geulis hayang ngayakinkeun kekuatan akang mah. Sok. Geura gunakeun tah kekuatan jurus pamungkas teh Ayu. Andika ulah sombong Sancadawuk. Sanajan bener Andika boga ilmu anu hebat, keur si Ayu Manganti eueuh teh dituna make kudu sieun ku diri Andika dina waktu ayeuna sia. Moal serah diri, Cek akang mah anu geulis dina akhirna mah kudu ngaku kana kaunggulan akang. Bisa lakieun Ayu. Sok, geura maju gelis. Geura maju sok, geura maju. Sancadawuk memang ngahaja nganti datangna panarajang lawan. Sabab manehna bakal ngagunakeun ilmu muara braja. Ilmu Kibuyut Ireng anu ayeuna geus kacangking ku dirina. Sedengkeun Ayu Manganti memang teu nyahoeun. Upama Sancadawuk beda jauh jeung Sancadawuk dina waktu sababaraha taun anu katukang. Sabab Sancadawuk ayeuna nyata anu geus nyangking ilmu kekuatan Kibuyut Ireng. Ayu Manganti nu geus pikirna gilig pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna teu loba deui tinimbangan harita sayaga diri pikeun maju narajang. Kadenge Sancadawuk nyarita deui ngahaja hayang ditarajang ku anu jadi lawan. Ayo tong asa-asa Ayu anu geulis, sok gunakeun tah jurus pamungkas teh. Akang geus teu sabar ye hayang ningali kahebatanana. Ayo maju Ayu anu geulis maju. Sancadawuk, Andika memang jago samogol sia. Lain jago sajati sabab waninangan ukur kawewe wae sia. Lamun nya jago sajati tangtu tadang makalangan di dunia kajawaraan. Aja
Ngan orang buktikan sia. Geus rek maju pisan ayu manganti narajang ngagunakeun jurus pamungkasna ngadada. Aya jirim anu ngajorelat uncat cepet nakeranan nu satarusna pancu nangtung nukangan ayu manganti. Sanca Dawuk jeung ayu manganti pada kaget ningali jirim jalma anu anyar datang. Jirim anu anyar datang tetela tayalian ti si topeng mayit nyarita ditujukeun ka Sanca Dawuk. Ayu manganti can sidikeun lamun eta teh si topeng mayit sabab kaayaan si topeng mayit anu nukangan ka manehna. memang bener nu kieu mah jago samogo. Wani nangan ukur ka awewe tuh hartina andika ngakukeun jago. Sanca Dawuk muncereng ka si topeng mayit bari terus nyarita. Saha si lain sia? Saha? Naon hubunganna jeung si ayu manganti make jeung pipilueun kana urusan sia? Saha si lain? Ngaran teu perlu dibejakeun keur jago anu samogol saperti ilaing. Sok tembongkeun ayeuna ka dewek kahebatan si lain. Pugu be. Sanca Dawuk jadi tumplek ka si topeng mayit amarahna. Sabab si topeng mayit dianggap geus ngaganggu ka manehna sarta ngahalangan kana tujuan anu hayang ngalumpukeun jeung nyangkalak ayu manganti. Setan sia, si lain bener-bener hayang kojor lamun kieu mah. Tadas aya hadiah. Sanca Dawuk geus teu asa-asa deui dina panarajangna ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna jeung elmu sanca braja anu paling ampuh. Kituna teh lantaran hayang langsung sekali narajang bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi ngaranjug kaget anu lain dikieuna Sanca Dawuk dina waktu harita. Sabab panarajangna nu diharapkeun bakal mampu langsung ngarubuhkeun lawan teh dibendung ku sapasang leungeun lawan antukna. Bantro kakuatan tanaga lapisan geus teu bisa dihalangan deui. Kajadian memang hebat. Sanca Dawuk ngagero kaget bari jeung ngabangkieung mundur ka tukang. Sapasang leungeunna jadi linu asa rek potong jeung hese digerakeun. Gedung des. Wah. Dalik deui. Jadi ceung. Nepikeun ka mun delik panon Sanca Dawuk harita. Manehna teu percaya kana kanyataan anu keur karandapan ku dirina. Sanca Dawuk sumengir nahan ka nyeri. Leungeunna masih keneh linu hese digerakeunana. Neuteup seukeut ka si topeng mayit terus nyarita. Ayeuna bagian Andika anu maju narajang. Hayo sok, Andika maju. Sanca Dawuk ngahaja hayang ditarajang lawan. Sabab maneh narek ngagunakeun elmu muara braja nu diharapkeun bakal nyedot kakuatan tanaga lawan. Piraku henteu kageteun anu jadi lawan. Kitu ceuk jalan pamikiran Sanca Dawuk dina waktu harita. Nita dewek ieu teh anu narajang. Hade lamun memang kitu mah eta pamenta ilai. No? Hayangnya boga kekuatan naon ilaing samogol. Si topeng mayit harita nonjokeun perep katuhuna kana dada Sanca Dawuk. Sedengkeun Sanca Dawuk seuri dina hatena sabab manehna geus sayaga diri ngagunakeun elmu muara brajana. Tapi kaget deui bae Sanca Dawuk sabab elmu muara brajana tetela henteu mempan ka si topeng mayit. Antukna gedoran perep si topeng mayit ngakan dadana ngajadikeun Sanca Dawuk ngagero bari ngabangkieung mundur ka tukang. Jebrot des. Wah. Sanca Dawuk nyengir ngarasakeun kanyeri dina dadana anu ditonyok ku perep si topeng mayit. Sanca Dawuk bener-bener kaget ku kamampuhan anu jadi lawan. Elmu muara brajana tetela henteu mempan. Bari jeung sayaga diri geus naruskeun lumakuna tarung. Sanca Dawuk ngomong sorangan dina jero hatena. Edan ieu jelema boga ilmu naon jeung kakuatan naon. Kakuatanana hebatna keranan.
ilmu muara braja aing henteu mempan. Jurus sanca braja sakali ngapendung leungeun aing asap potong. Linu hese digerakeunana. Waduh, saha ieu jelema nu sabenerna. Si Topeng Mayit kadenge harita nyarita deui di barung jeung seuri. Nah, biakeun ilmu jeung kekuatan ilaing euy. Coba nepikeun ka mana kahebatan ilaing. Hayo, maju. Sanca Dawu beuki nafsu jeung panasaran. Satadina mah dirina tutas nyangking ilmu jeung kekuatan Ki Buyut Ireng, ngarasa dirina anu paling hebat di dunia kajawaraan. Tapi ayeuna dina kanyataanana tetela aya jalma anu bener-bener luar biasa ilmu jeung kekuatanana. Setan sia, montong sobong sia, tanah yeuheup ya. Sanca Dawu harita maju narajang ngagunakeun kamampuhan sapinuhna sabab ngerti anu jadi lawan elmuna teu bisa dianggap enteng. Nu mata kaget deui pikeun Sanca Dawu. Si Topeng Mayit henteu ngarobah tangtunganana, tetep cicing dina tempatna. Tapi sakabeh panarajang Sanca Dawu bisa dipendung ku sapasang leungeun si Topeng Mayit. Malah satiap bantrokan kekuatan Sanca Dawu anu ngagerok kaget jeung nyeri ngadaligdeg mundur ka tukang kadorong ku kekuatan lawan. Sanca Dawu akhirna bener-bener beak dengkak sababara kali narajang teu oleh gagal jeung gagal wae. Geus dikuras ilmu jeung sakabeh kekuatan tur kamampuhanana, tapi tetep teu bisa ngarubuhkeun nu jadi lawan. Kajadian saterusna memang kudu ditarimakeun ku Sanca Dawu. Si Topeng Mayit ngasupkeun tenggelan dengan kenca jeung katuhuna bari tetep teu ngarobah tangtungan. Tutas ngabendung panarajang Sanca Dawu anu geus ngurangan kakuatanana. Nya harita si Topeng Mayit males narajang lawan. Sanca Dawu ngajanteng nangtung teu beda ti patung di hareupeun si Topeng Mayit. Getih dina sakujur badan alir upama anu beku. Lah, cilebet, cebrodas. Wah. Saterusna Sanca Dawu geus teu bisa ngomong deui naon-naon, ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Si Topeng Mayit seuri terus nyarita ditujukeun ka Sanca Dawu anu ngan ukur bisa ningali jeung ngadengekeun teu bisa nyawara jeung ngalakukeun gerakan. Dengekeun ku si laing euy. Kangaranan nying hareupan dewek si Topeng Mayit ilaing moal bisa mampu aya dina kaunggulan jeung kamenangan. Kaget anu lain dikieuna Sanca Dawu kitu deui ayu manganti ngadenge pangakuan si Topeng Mayit. Ayu manganti maju salengkah ka hareup dina tindakan anu ati-ati sabab bieu geus kabandungan kumaha kahebatan wawasen si Topeng Mayit. Topeng Mayit, mana ayeuna Jaka Sinangli? Andika geus mawa Jaka Sinangli. Bari tetep nonggongan teu ngabalikeun awakna. Kadenge harita si Topeng Mayit nembalan. Si Jaka Sinangli geus digebruskeun kana jero gawir. Eueuh gunana jelema kitu sina hirup lila-lila. Nu matak geus teu kudu nanyakeun deui si Jaka Sinangli. Ngadenge jawaban saperti kitu ti si Topeng Mayit, puguh be. Ayu manganti kaget pacampur jeung ambek. Geus teu loba dipikir, harita ngacorelat luncat maju narajang ka si Topeng Mayit. Andika bener-bener biadab Topeng Mayit. Panarajang ayu manganti kawilang dina gerakan anu cepet. Tapi tetela leuwih cepet deui gerakan si Topeng Mayit. Bari nyingkahan panarajang ayu manganti, Sanca Dawu disamret terus dipanggul sarta jirim si Topeng Mayit ngacorelat ngan sakilat geus ninggalkeun eta patempatan. Ayu manganti ngagerok bari luncat nyusul si Topeng Mayit. Ulah kamu Andika Topeng Mayit. Ayu manganti nyobaan hayang nyusul si Topeng Mayit, tapi gerakanana bener-bener lir upama setan. Saperti halna dina waktu anu katukang, jirim si Topeng Mayit teu kasusul katuturkeun ngiles duka teuing ka mana.
Ayu manganti bener-bener ambek, hanjelu jeung sedih, geus 2 kali jeung ayeuna hayang bisa nyusul sarta balitungan jeung si Topeng Mayit tapi tetep teu kasusul, malah manehna anu leungiteun udagan.